Sim kuring bareng ngadongeng anu judulna nyaeta Sakadang Bagong Nu Adigu. Di hiji leuweung aya sakadang bagong jalu. Bagong nunggal siwungna geus leuk, buluna bodas, awakna badak. Boroning bangsa bagong dalam satu-satu nu sejenna oge ngarasa sieun ka manehna. Da teu aya nu wani ngadeukeutan manehna. Hiji mangsa sakadang bagong papanggih jeung sakadang peucang. Hai sakadang peucang, kadi mana sakedeung. Sakadang peucang kacida ruasna, sabab teu disangka bakal papanggih jeung sakadang bagong nu dibikasieun teh ya. Ngan dasar peucang mah loba akal jeung bisa neger-neger maneh. Peucang aja we bari tenang. Rek naon sakadang bagong? Maneh nyaho ayeuna yeuna saleuweung ieu geus teu aya deui nu wani ka kaula, kabeh sato-sato sarieunun, ceuk bagong bari sombong. Bener, tembal peucang bari unggek-unggekan. Ngan naon cik sakadang bagong bari mureleng. Ngan jigana sampean ge moal wani ka manusa mah. Hah? Nu kumaha sato nu ngaran manusa teh? Sakadang bagong nanya. Ari pangawakana mah teu gede-gede amat, gede henteu leutik henteu. Lamun lempang make dua suku. Teh siga urang. Teh siga urang kieu. Lamun lempang make dua suku, teh siga urang kieu. Ngan manehna mah pinter jeung loba akalna. Ceuk peucang teh, cik atuh buru urang teh ayeuna. Cik sakadang bagong, ujug-ujug nafsu sabab cenah aya sato nu leuwih gagah tibatan manehna. Hayu, tapi kudu janji heula, upama kaena naon, ulah nyalakeun ka kuring, da kuring mah kudu dukeun hungkul. Ceuk peucang teh. Moal, malah maneh jadi saksi kumaha eta kahebatan kaula. Cik sakadang bagong bari sombong. Peucang jeung bagong tuluy neangan nu ngaranna eta manusa. Nyarumput dina bumi sisi jalan, musok dilewatan ku manusa. Teu lila jo budak sakola, make pakaian seragam kene bari mamawa kantong nu isina buku. Kawasna mah kadek ini teh sakola, bagong nanya ke peucang lalaunan. Ieu lain ngaran manusa teh? Tembal peucang. Nya ieu ngan ari ieu mah pentil kene ti manusa. Bagong keur unggek. Teu lila deui jo aki-aki utat kitu bari mawa tongkat. Peucang ieu lain ngaran manusa mah? Sakadang peucang ngajawab. Bener ieu ngan ari ieu mah geus dalu mun celana buah mah ke sabar meula deui ge datang geura. Tegung silila jo paninggaran ngajingjing jingjing bedil bari leumpang danga rura teret ka kenca ka keturun jalan. Ieu lain ieu manusanya. Sekarang bagong nanya kawa nu sabar pisan. Peucang ngajawab, "Ta ieu manusa." Paninggaran barang ngadenge jawaban kitu, sekarang bagong tuluy lumpat gancang di panimputan nuju ka manusa, maksud rek nubruk di hareup. Paninggaran barang ngepol bagong nu rek nubruk, langsung ngekang bedilna, tuluy ngacenkeun bedilna ka bagong. Bagong geus deukeut jedor, soalna bedil disada. Pelerna nyamber kanu sirahna, bagong nu keur mepeng lumpat gancang sakodeapan nambruk jeung teu bisa hudang deui. Paninggaran barang nempo bagong nu geus nambruk tuluy ngomong, "Ieu sato nu sok ngaruksa pepelakan aing teh cenah." Sakadang peucang mah ngadege barang kitu teh langsung ngaleos jeung ngagibeg asup kana leuweung. Jadi papatahan di luhur nyaeta dina kahirupan ulang-ulang sok ngarasa adigung atanapi ngarasa sombong. Jadi janten eta teh moal aya manfaatna pikeun urang, nu aya kalah nyenak mamawa. Sabab di luhur langit aya langit-langit nu lian ti luhur. Sakitu lebih ke atur. Wassalamualaikum